Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui salam simkuring arek gunawan dina acara Warta Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir di Sungai Citarum. Go. Dina sababaraha mengika tukang wewengkon balena Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina budalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data nu katalungtik kurang leuwih 1.526 imah sakola jeung wangunan pamarentahan kakeum ku Cai Wahangan Citarum. Nu ngalantarankeun Cai Wahangan budal teh nyaeta gedena cai hujan oge ku ayana sasarepan cai anu teu katampung nu nyebabkeun cai ngeuyeumbeung. Aparat pamarentah ngarasa panggil jiwana milu ancrup ka lapangan keur perenahkeun wargana sangka jauh ti mara bahaya ku cara ngungsikeun ka tempat parantaran anu aman. Ku ayeuna hal eta boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen miharepkeun ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Sareng oge wargana kudu sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan tina bibit bereuwit jeung panyakit. Rupina sakitu warta anu tiasa parantos didugikeun ku simkuring, mugia ieu warta aya mangpaatna kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng teu panggil dina waktos kapayun. Hatur nuhun.